teuing aya salah kece ijah gek salah nyeket bidan kaget salah kece ijah ngagoak ya kunaon gara-gara paling listrik hulu orok jadi ngaleutikan salah kece ijah gogoakan bu bidan nih geli ya malah hulu orok lain nah atuh ya cek ieu mah hulu kobra lain nyengir sia Iis dengekeun Susi dengekeun Dian Rina dengekeun sia ibu-ibu nu baroga anak bikang parawan awas ya hati-hati ulah cenah liar peuting teuing ayeuna loba oraila liar tengah peuting sekali macot ih bareuna kebel mempengingat ya dulur orang di Palestina sing diberi kekuatan amin. Allahumma ansur man nasruddin fi Palestin fi Gaza amin. Sing diberi kekuatan diberi kemenangan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum amin. Pertolongan Allah segera datang. Ngan licik kadang-kadang media Yahudi eta nu ngatur kabeh dina YouTube, dina Google, dina TV loba media Yahudi anu neulekeun kekalahan Palestina. Sementara tentara Yahudi anu modal ribuan henteu dipublikasikeun padahal loba nu geus modal ka Yahudi ngan teu ditayangkeun naon nyana izin eleh ku Islam bener tak ulah kajebak teuing tah tapi tetap urang ngadoa diberi kekuatan bombardir nu kamari nu dua poe kamari pasukan putih geus dararatang. Wallahu a'lam. Allah ngutus malaikat apa saha sing beledakna hotel-hotel gedung-gedung di Tel Aviv kota terbesar di Israel ngebeledak ujug-ujug anu ngabeledak kahuruan kabeh modar sia Yahudi kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara kau bagaikan cahaya di atas cahaya anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghani anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun kau bagaikan matahari you are the sun anta badarun kau bagaikan rembulan you are the moon yang jaga gitu nang apal ke rahmat Allah berkah Allah yang terkucur ke dunia jika pemilu ya beliau begitu viral di dunia maya dan di dunia jin dan di seluruh dunia alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mangga dipersilahkan bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Udang.
Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syafa'ati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara kusim kuring dihormat ngahaja diheulakeun protokol sabab Syekh Mubarak moal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol nunggu nepi ka subuh di imah di ditu. Nuhun kol. Mana protokol? Tuh kabur wanyana gitu. Eta guru kula eta, alhamdulillah. Wabil khusus nu paling diutamakeun para alimil ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, guru-guru urang sadayana anu sami nafahati di haflah mubarakah ngahaja diutamakeun ya para ulama, para kiai, sabab nu jadi wasilah urang moal nyaho muludan, urang wauh moal wauh ka Allah, moal wauh ka Rasulullah, moal nyaho Islam jeung ajaranna jeung syariatna. Lamun teu aya syariat perjuangan para ulama, para kiai, para kesepuhan, pantas ke Rasulullah diangkat derajatna ieu ulama menjadi pewarisna. Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta, jabatan, kedudukan, tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Doakeun ieu para ulama, para guru urang sadana sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Oh jangan? Oke guys. Tapi nyebut jangan rada sieun teh gede. Jangan. Berarti masih menyadari. Sabab aya hak jang lalaki. Ulah nyalahkeun aing ulah. Allah nu nitah. Masna wa sulasa wa ruba. Opat. 5 ge mampu tuh jeung embe hiji. Berbero 5 hiji ge diudag-udag. Doakeun bae sing saroleh, amin. Doakeun ieu para ulama, para kiai sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun zahir batin, diberi turunan anu saroleh tur salihah, anu mampu neruskeun perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, Palurah, beserta jajaranana,
Nusami kusum kuring ini hormat. Mudah-mudahan sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Jami At-Taqwa, keluarga besar masyarakat Kampung Bunar, Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Nah, saya mereka dibaca sabab baligo ieu lain gratis, nyieuna make duit, piraku teu dibaca-baca acanna. Karunya panitia nyen baligo teu dibaca aku mau balik, kudu dibaca. Angge panitia ngarasa dihargaan, cek panitia teu mubadir aing nyen baligo, ternyata dihargai. Benar? Iya kan, baligo bukan sekedar hanya hiasan dinding panggung, bukan. Datang pakai baligo ge jadi atau kain putih jebret jadi. Kunaon panitia nyetak baligo supaya kumu balik dibaca. Kumu balik dibaca mah ngahargaan. Oh cek panitia, wes teu mubadir aing ye. Dibaca kumu balik. Mubalik teu lieur ieu acara naon? Oh aya dina baligo, tinggal baca wae ku sia mubalik gitu meureun. Teu kudu tatanya ka aing, ceuk si Jono. Mana si Jono? Ketua panitia. Ulah molor si Jono awas. Pernah aing ceramah panitia molor, aing balik lagi ngoh teu babawaan. Cicing Jono, ya ke salon itu ya cicing. Ame aing teu lieur nyiaran. Itu malah inget cicing. Oh pindah kan itu pindah. Ya pindah geser leungit terus saya tambah eueuh. Alhamdulillah. Nu dihususkeun ya para panitia nu jadi wasilah sungkuri bisa hadir. Hakikat izin Allah wasilah sababiyah undangan para panitia kanggo acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para jamaah masyarakat khusus para panitia anu geus ngorbankeun harta tenaga pikiran sakabeh perjuangan nasi jadi tabungan amal soleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun mah orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujug-ujug ia acara terjadi tanpa melewati proses. Naon prosesna? Aya perjuangan, aya pengorbanan. Naon perjuanganana geus kebel ieu panitia nyirian tanggal. Aya ngondang sasebu barok. Eta perjuangan. Disusul pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Ieu harta dikorbankeun, aya tenda, aya panggung sakieu megahna. Doang panggung konser bae ieu. Jadi gagah yang panggung dia mah. Ya tenggeus kursi geus jang saya ta. Hah? Bisi calon pamajikan aing bawa bahaya. Atuh enten ulah. Geus itu. Geus. Eta bawa deh itu tanggung jawab eta sih jangan. Geus jang jono bae di ditu geus diuk di dinya. Ulah jauh teuing. Tadi dinya ku jono diukan itu nya. Geus balik we ka imah bawa. Tuh aing poho jono nepi ka mana tadi? Tah eta kitu. Aya perjuangan harta. Harta dikorbankeun, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Maaf. Ieu lain nu panitia ieu, nu batur. Geuning dipasang di dieu pan dibayar. Make harta para masyarakat jamaah para panitia. Bener teu? Tenaga dikorbankeun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para santri milu ngorbankeun tenaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman ieu nu hadir. Bahkan ibu-ibu ngejot isu sayur sop
aya, goreng kotok aya, goreng endog aya, asepnya ho tadinya tuh, bahkan berceramah titahnya tuh dia yang tadi. Eta pengorbanan tenaga, pikiran dikorbankan. Dan didu panitia pikiran anak siasa bubarok teu datang. Sabab ieu lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Nu ngaranna peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj itu melibatkan masyarakat, mayoritas masyarakat terlibat. Desa kampung sadesa milu terlibat. Lamun acara geus ngalibatkeun masyarakat, biasana masyarakat kabagi dua, aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Bener tuh. Ketika acara sukses tanpa ekses, nu komen macam-macam ke panitia. Tapi ketika acara gagal, kori terdatang, mubalik terdatang, riet hulu panitia, hayang ngungsi ti lembur. Tahu sababna masyarakat kabagi dua, aya nu pro, aya nu kontra. Aya nu pro maka panitia ketika acara gagal, kiai terdatang, kori terdatang, aya nu pro maka panitia ngupahan bae, sabar, tawakal, ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra ka panitia, maido bebeakan, nyalahkeun. Lah hayang geus teu percaya saya eta jadi panitia. Geus mah galak, teu mere duit deui. Aya nu kitu di dieu. Ah sia mitnah ka batur sia. Ulah kitu ieu muludan, ulah aya fitnah ulah. Insyaallah di dieu mah eueuh nu ngaku. Kabeh ge mikirkeun alhamdulillah. So, ibu diuk ini nggak? Aing jadi panitia ongkoh, aing penerima tamu aing. Jika tuh panitia hidang mempersilahkan, silahkan colok calik. Tina perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ieu ngaran bungkusanana? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon eusina ieu bungkusan? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sehingga jalma nu ngalengkahkeun suku ilit ka majelis ilmu, ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin amal. Amin semangat ya, mantap henteu. Gigireun imah aya pengajian pura-pura budeg bae. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Salaki sia eta nu kitu. Itu luar biasa penyiaran salakina meureun. Maaf, ieu lain dari ibu-ibu, yang lalaki nu hese diajak ngaji. Cicing, betul salaki sia eta. Ibu-ibu mah teu kudu dibahas, paling kompak ngaji ibu-ibu di mana-mana. Ieu nu hese lalaki, wong lanang. Abring-abringan wae. Nggak data satu satetitin saja kurang lobang diuk penyiaran anak nah tadi dinya terus diuk tanya tunjuk baca itu dibahas kakak dulu kok yang ngaliwat kata si Arul siapa diuk ke situ CS eta CS aing cicing rulinya tiap ulang ngaganggu saguru sa ilmu cicing sia jadi gibas ku aing Arul cicing ieu setia bae si Arul mah aing di mana bae ceramah aya bae penampakan hebat si Arul tenang Rul biar rokok ku aing sabungkus begitu aja aing Bo iya mah jangan lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah paling rajin ngaji, eueuh kacapek. Isuk-isuk karutinan minggonan hadir, ibu-ibu mah pinuh majelis taklim.
padahal imah lo bapak gawean numpuk rela ninggalkeun seusehan ke nyeuseum mah balik ngaji aya nu kitu bahaya tah denge pepen herman dengekeun sia hebatna ibu-ibu bahkan anu nekat ka pengajian mah moal seusehan ket nyeuseum kiai sia mah bener ieu nu susah lalaki yang di Cikampek ngayakeun pengajian tilok ngundang bapak-bapak hook undangan disuarkeun 100 nu datang 5an aki-aki KB nu opat batuk nu hiji molor akhirnya di milumak ngadu batuk kan di majelis namun ngondang ibu-ibu tolok undangan cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo eta bikang deui kekawal biasokan kadaharan hitung menit detiknya nyak lebis atuh rangina kalau biasong kan siap bolunya jeung piring-piring naleungit dihakan mentak jadi ciri khas ibu-ibu lamun balik ngaji ngadadak tas nalalintuh ayo sia ayo sia aing nyaho aing sok neuleuh ti luhur aing gitu jeruk bebeskeun bolu asupkeun ranginang dedetkeun cau teu mah hislapkeun aku tang najis lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet bieu di imah istirahat cau jeruk samangka araraya bapak-bapak mah kalari bae baturan yang ku si Uwes tadi luak liuk bae bapak-bapak mah kita eta teh modus atuh neuleuh batur meleng batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku si Uwes sok teu percaya kodok na kantong calana si Uwes pasti aya cau eta cauna cau raja deui raja bulu cicing sian ini tong meuli nyengir kos tong ngati bae sia ampun ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak dibanding jeung ibu-ibu rocet kei ceramahnya nah di pojok duaan jeung CS na ceramah ngomong-ngomong tiung batur atau tiung siap pikiran eta can lunas-lunas ya Allah ngajar bapak-bapak mengaji adem sunyi senyap da malolor sabab bapak-bapak lamun ngaji asup ka majelis nu di dieu pangeulana tembok jeung tihang buat naon buat ngatur strategi nempelkeun tonggong lamun tonggong geus nempel dilanjut strategi kedua nilepkeun hulu tak geus damai sare bae geus bisa nu geus sare bisa anu geus sare geus tong diganggu bae teruskeun bae sare teruskeun sare ulah diganggukeun bae bahkan kula maresep lamun ceramah nu hadir kabeh sarare berarti kula balik teu kanyahoan jojong ae nu penting jono ulah sare bahaya itu subhanallah mudah-mudahan di pengorbanan para panitia masyarakat di dia khusus di kampung Bunar anu geus nyumbangkeun harta tenaga pikiran anu sing jadi tabungan amal saleh rezekina ekonomina usahana sing leuwih dibarokahkeun ku Allah buat bekal ibadah amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal untung jasa orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naon kauntungan orang jadi umat Rasulullah umat Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta orang adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain naon asep kemuliaan orang di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen gara-gara orang mau umat Islam aya salat 5 waktu umat nu sejen mah eueuh salat 5 waktu
Apa urang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat nu sejen puasa Ramadan? Apa urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen haji umroh? Urang telusuri, urang tafakuran, lamun urang rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah make salat urang, salat nu 5 waktu lohor asar maghrib isya subuh. Maaf ya khusus ya mah pikeun pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, lain suudzon, lain goreng sangka ka Allah. Kualitas salat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan, boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisaeun teuing urang dieu mah. Hah? Sarua bener sarua? Berarti aing nurutan urang dia berarti. Ayo jujur akui bener teh? Boro-boro khusyuk tumaninah ge can bis. Mudah-mudahan we kekurangan salat urang sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Daru masa masih kene loba kasampanan, bola loba kakuranganana. Pan salat urang mah salat boro-boro khusyuk tumaninah kitu bisa. Takbir mah kos nu heueuh tapi ka peureum-peureum eta mata hayang khusyuk. Allah. Akbar. Sia ulah nyeungsirikeun. Lamun digigireun sia anu salat takbir nepi ka muter, ulah nyeungsirikeun. Eta jelema keur ngakurkeun niat dina ucapan jeung dina hati. Depan urang mah sembarangan salat. Wah. Cuma malaikat Aisyah naon? Tuh, bener deh. Urang mah lalawor niat peureum Allah. Begitu bar mata lain khusyuk karena tempat sujud luak liuk urang mah mata keur salat. Kok mau lalaki tadi salat berjamaah? Ayo macaan samping nu dihareup. Ayo saya jujur sia Pudin. Hareup neulean samping BHS. Can kabeuli aing mahal euy. Tamer tamer. Atlas ge bagus, Allahu Akbar. Tapi dah bejana atlas ge mahal. Wadimor sami Allah. Dalamun malaikat tukang heureung geus ditajong jelema kitu. Cek malaikat Aisyah salat kunaon mapai harga samping balanjana di mana tolol. Untung malaikat salat mata kaganggu keur salat bener teh? Irung kaganggu bener? Hei perhatian nu imah deket masjid waktu na salat ulah ngagorengan lauk asin. Lain nyengir mikir sia. Waktu-waktu na salat di masjid pareman eta kompor. Ieu mah mulak goreng lauk asin haseupna nyedek ka masjid. Nu salat keur lapar langsung muriwit. Aduh. Cocokna jeung peuteui. Aing balik salat ngaliwat Allahu Akbar. Ceuk malaikat Aisyah rek ka mana deui? Irung kaganggu ceuli. Hei, nu deukeut masjid imah. Waktuna salat hargaan jelema nu keur ibadah di masjid. Pareuman eta musik hargaan jelema nu keur salat. Beureun sia ka masjid henteu. Anu nu keur salat di masjid ulah diganggu. Ceuli na can istiqomah. Bisa preman balik muludan insaf. Lohor salat tato ngajeblak Allahu Akbar. Ceuli can kuat. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Cicing, aing 3 poe ngapalkeun eta.
ketika muncrat yang di kamar latihan cek pamajikan ya salaki aing ada nanti irahat cali kaganggu eta preman sholat ieu lagu naon goblok julenger dah ditu imah kadenge musik ka masjid ruku ngebor si goblok cek malaikat dibor si aku aing di akhirat guys ya sumut aing mah komplitnya atau beda mayarna ih cicing jono catat ya celi kaganggu irung mata encan nu hiji ieu maaf sakumaha husukna eta kiai salat kudu hiji ieu rungkat kahusuanana naon liang jubur pasti aya ya para kiai keur salat nahan hitu tayo jujur dibatalkeun hook sarokaat deui dibatalkeun geus ngedek kana gerbang akhirnya apa yang terjadi boleh disaksikan bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut eta jelema nahan sholat nahan hitut keur sholat dijubur ka hulu ngagerebeg makanya bapak-bapak lamun sholat berjamaah hareupeun urang anu ngagerebeg jubur nepi ka hulu eta keur nahan hitut tong asa-asa tiburi gereuwahkeun bae wey pret langsung ngabeledak eta geuning asepnya ho aing ngalaman ya Allah budak santri sholat nahan hitut tiburi ari imamna sepuh lambat budak santri diburi geus gegerbegan bari sungut nyeng sol ambek merenang hok sarokati kukulutus be guguru teu diburi goblok imam lambat-lambat teuing teu kuat hayang hitut ai sia tolol imam teh nyaho sia kitu tolol imam diharap jojong bae anu nahan hitut santri gerbeg deui tapi jago eta budak santri nahan hitut ruku nyeng sol jubur gasin ngabeledak begitu sujud nonggeng nilap jubur bertahan eta dalam satu serangan naon itu tetap dipertahankan gerbang pertahanan kena Israel takut ngebom sujud nyengsor diuk gerbeg deui dar imam dihareup assalam ay joger nembak astagfirullahaladzim sabar atuh sia teh qaidah teh salat teh awalna takbir akhirna salam lain diakhiri ku hitut atuh tahan bae samenit deui mah geus assalamualaikum karak luncat ka buri deketan bedug joger tembakeun ya Allah mempengingat ya dulur orang di Palestina sing diberi kekuatan amin Allahumma ansur man nasruddin fi Palestin fi Gaza amin sing diberi kekuatan diberi kemenangan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum amin pertolongan Allah segera datang ngan licik kadang-kadang media Yahudi eta nu ngatur kabeh dina YouTube dina Google dina TV loba media Yahudi anu neulekeun kekalahan Palestina sementara tentara Yahudi anu modal ribuan henteu dipublikasikeun padahal loba anu geus modal ka Yahudi ngan teu ditayangkeun naon nyana izin eleh ku Islam benar tak ulah kajebak teuing teh tapi tetap urang ngadoa diberi kekuatan bombardir nu kamari nu dua poe kamari pasukan putih geus dararatang wallahu a'lam Allah ngutus malaikat apa sah sing beledakna hotel-hotel gedung-gedung di Tel Aviv kota terbesar di Israel ngebeledak ujug-ujug anu meledak kahuruan kabeh
modar sia Yahudi atau tetega orang buka. Masya Allah, maaf Yahudi Israel untuk nembak langsung ke orang-orang Palestina di Gaza. Naon sababna? Sabab geus jadi pendirian anu istiqomah bikin orang Islam Palestina Gaza mati syahid. Tujuan anaknya syahid baik. Rek budak leutik geus nyaho syahid, hayang paeh syahid ngabelaan Baitul Muqaddas, tanah suci umat Islam ketiga. Makanya Yahudi Israel teu wani nembak langsung, diganggayong kumaha, diantep minyakna, bahan jang daharna diajur-ajurkan eta supaya non, supaya kalaparan. Lain paeh ditembak, lain paeh dibom, tapi supaya paeh kalaparan cek Yahudi Israel. Ketika geus kalaparan, karak didatangan, disobek kulitna orang Palestina, orang Islam. Supaya naon? Supaya keluar getih. Lamun geus keluar getih teu wani ngalawan sabab teu boga tanaga, teu dahar. Didatangkeun anjing herder, anjing nu galalede ngahaja sabulan, saminggu, 2 minggu anjing teu dibere dahar. Diasongkeun ka urang Palestina anu geus luka di daharan. Diparabkeun ka anjing. Video eta disebarkeun teh eueuh. Ditutup. Naon sababna? Itulah kekejaman Yahudi Israel ngabunuhan umat Islam. Budak leutik umat Islam diparab-parabkeun ke anjing herder. Tingali Pak Bu, dibatur hayang menang syahid nabi ka kitu narohkeun nyawa. Urang hayang menang syahid teu kudu mawa senjata, teu kudu mawa bom, teu kudu. Bapak-bapak, para pemuda, kercicing di imah, Allahu Akbar, adan lohor mantong sia ka masjid, teu kudu mawa bom. Allah. Tapi di dia mah pinuhnya masih tanya. Tadi laporan Jumaah mah pinuh. Jumaah lohor opatan deui. Subuh opatan. Aki-aki kohkol imam eta aki-aki kohkol bedug jeung kurung batang opatan. Batur hayang syahid narohkeun nyawa. Urang hayang syahid di dia teu kudu mawa bom. Kiai gegerewekan, ayo mangga diantos, ada pengajian rutin minggonan. Bapak-bapak, para pemudana mangga diantos. Ayo, ada bagian bahasan fikih tentang ibadah, tentang salat. Mangga diantos. Ya di majelis namanya opatan, Mang Odim, Mang Juhe, Mang Amir, jeung Bahadang, Herman, Pepen, Joni, Buru Kadariu. Coba ayo pek datang ke majelis ngaryung jeung ulama menang pahala syahid jihad. Ningalikeun syiarna agama Allah. Bari teu reuneun tetep urang ngadua. Orang Palestina, Gaza, Islam di ditu sing dijaga diraksa ku Allah. Anu geus mararaot jadi syahid. Amin. Bahkan Israel, Yahudi Israel ingin menciptakan Palestina adalah kuburan terbesar di dunia. Goblok Yahudi Israel. Hayang nyieun pemakaman terbesar di dunia. Maranehanana ngomong gitu. Masya Allah, ternyata iya. Setiap saat dibombardir, ditembak orang Palestina, rela paeh demi syahid. Sabab ngabelaan Baitul Muqaddas, ngabelaan Aqsa. Anu diakui ke orang umat Islam itu adalah tanah haram ketiga setelah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, yang kedua Madinah Al-Munawwarah, yang ketiga Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina. Kenapa dianggap sebagai tanah suci umat Islam Baitul Muqaddas? Sebab pernah dijadikan kiblat salat ku Rasulullah SAW saat aya perintah ngarobah kiblat salat ka Ka'bah Baitullah. Pertama adalah ka Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina. Waktu di mana? Di Madinah. Salat lohor rakaat pertama masih kena Baitul Muqaddas. Ya Ka'bah ka mana kiblat urang Pak? Kapalih mana arahna? Kan itunya berarti Baitul Muqaddas belah itu berbeda arah.
Rasul salat lohor kahiji rakaat ka Baitul Muqaddas kene, rakaat kedua Baitul Muqaddas. Pas naik rakaat katilu, malaikat Jibril datang memberikan wahyu supaya merubah kiblat salat Rasulullah menuju arah Baitullah. Baitul Muqaddas kaditu rakaat katilu, Rasul membalikan badan 80 derajat langsung menghadap Ka'bah Baitullah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Makanya diabadikan masjidna aya di Madinah. Nunggu sajil nunggu umroh pasti ziarah kadinya. Anu disebutin Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Mudah-mudahan ucan nasib sih bisa ziarah kaditunya. Hayang kadar itu hayang. Geus daftar encan. Pantes ya teh ini. Atuh sia teh daftar ho. Rek ini sorangan sia kaditu. Ini leumpang bae kaditu geus. Tungguan di Merak bae. Renang kaditu. Sehingga rampang nasib amin. Ya Allah ya Rabbal sing bisa ziarah ka Rasulullah, sing bisa ngerasa kenikmatan sujud hareupeun Ka'bah Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekali didoakan Islam Palestina diberikan kekuatan dan kemenangan. Amin. Janji Allah bakal diberi kemenangan insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Sok sanajan sebagian kecil umat Islam di Indonesia nu ngomong naon ngabelaan Palestina negara urang ge lain. Hubungan jeung Indonesia lamun jelema ngomong kitu eta jelema teu nyaho sejarah, teu maca sejarah. Nuhun. Thank you very much. Syukron katsir. Oh, aing missing bae-bae. Ting naon harti lain teh nyaho eta. Jeung saha umat Islam Indonesia hubungan jeung Palestina? Yang naon cenah di Palestina nu perangna orang Indonesia make 50.000. Talal dengekeun. Indonesia merdeka pertama kali diproklamasikan dan Indonesia menyatakan merdeka. Yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Makanya malahan orang Indonesia ngadukung Palestina kudu merdeka, sabab Palestina yang mengakui pertama Indonesia merdeka. Masya Allah. Iji atuh utamana di Palestina aya tanah suci umat Baitul Muqaddas, Yerusalem Palestina tanah suci umat Islam Baitul Muqaddas, Aqsa anu dijadikan star Rasulullah ketika Mi'raj. Isra Rasulullah di Masjidil Haram, berangkat ngelayang Rasulullah. Sekian per detik udah sampai Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru Rasulullah berangkat Mi'raj ke langit pertama. Maka Palestina, Yerusalem, Baitul Muqaddas, Aqsa adalah tanah suci umat Islam. Namun ayah orang Islam ngomong tuh hubungan berarti eta jelema bodoh orang Islam kudu ngaji sih ya. Benar tuh? Benar tuh? Allah mansur man nasradin fi Palestina. Amin. Semoga Allah cepat memberikan pertolongan untuk umat Islam saudara kita di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang mengenang-enang tablik akbar bebas. Benar tuh? Tapi tinggali orang Palestina kesedih. Dibombardir unggal waktu, unggal detik, unggal menit. Rela budak letik mau senjata hayang syahid bikin ngabelaan tanah tercinta. Subhanallah. Sehingga beri kekuatan, beri kemenangan secepatnya. Amin. Yahudi musuh Allah sing buru-buru ditumpurkan ku Allah, diludeskan ku Allah. Kan siap-siap lamun Islam geus menang, Aqsa merdeka, Baitul Muqaddas makmur, tereh kiamat. Kudung deui kiamat. Sia nu can kawin sia. Ayo sia. Makana nu can kawin balik ti dieu niatan rek geura-geura kawin. Karunya nu can kawin. Ngahuleng we. Daripada sia teu laku-laku, ini jaga Palestina dekat itu. Aduh ya Allah. Gula moal ini. Loba undangan keneh. Udah ke jihad deh. Si Asep ngomong jihad. Tadi amplopan moal mantong. Aing teh jelema lin juri.
lentong ngeret lah ya. Ini ngomong-ngomong kadinya ayo ngomong lah mau balik wah ikhlas nak ngomong nanti ya mau dibayar mau mal indit oh yang minta dibayar panitia nu bayar aing jeung panitia bala lage da nyahueun kiaina teu gawe teu boga gaji digaji teu kiai dengekeun digaji teu maaf padahal kiai anu bisa nangtungkeun Indonesia nepi ka jaya maaf amanat wage Rudolf Supratman WR Supratman nyiptakeun lagu Indonesia Raya moal jaya Indonesia lamun teu dibangun jiwana sabada ngabangun jiwa karak ngabangun badan bener saha nu ngabangun jiwa para ulama para kiai anu ngabangun jiwa masyarakat Indonesia di lemur-lemur naon jiwa iman setelah membangun iman baru membangun fisik badan bangunlah jiwa heula iman heula bangunlah untuk tuh dua geus kacau sia teh sarua sia Arul kenceng ting saya nyanyi karena rekaman jadi goreng Arul bangunlah jiwanya lalu bangunlah nu dibangun jiwa heula iman heula saha nu ngabangun iman para ulama para kiai para ustad di lembur digaji teu ku negara eueuh gaji naon pernah teu ustad demo ka istana minta gaji aya teu eta ka ustad tong ngomong ikhlas geus ikhlas teu digaji ge tetep we ngamalkeun ilmu bener teh sok aya ustad minta ka santri cenah bayaran sebulan 50.000 wajar yang mayar listrikna kudu dibayar eueuh nu grat ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit ad-dunya bid-duit gesit ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus ad-dunya fi fulus lulus butuh doa Aisyah karena duit baik atau ileun kieu mah doa duit mah kieu teu neuleuh ai tadi geuning sia nu matre teh butuh doa jeung kudu latihan heula doa butuh duit kiai ge jelema butuh doa jeung tak gitu nu gratis kiai sok pengen 50.000 bayaran ke budak santri per bulan wajar yang mayar nyeloba leuwihna pan kiaina ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq doa ngaing sarua sabab dalilna kuat la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud dalil kedua summal ngofi ba'da dahari aula wal qahin wa syamsu in barisila itu bu kiaina beuki ud aya kene leuwihna bayaran anakna ustadna 13 nu gratis normal di dunia mah butuh jang bekal ibadah entong jang ibadah ya tapi ka harga mahal atau harga modal ge mayar sia di WC umum sabaraha 2.000 bener berarti masih akur jeung di Cikampek di Lemur Aing masih kena 2.000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal kita sepakat harga ngising tetap 2.000 demo lamun aya kenaikan harga ngising demo aing ke Jakarta turunkan harga ngising wah viral ta demo ibu-ibu dia mari lu demo nanya maro baligo gambar tai
Pernah aing di WC umum Balaraja yang temayar ngisi yang digorowokan kuno jaga haji pelit astagfirullah enak kak bayar ji main indit baik oh aing tanya sia didinya sabaraha 2.000 ji tah 5.000 gerakeun kembalian oh receh ji aing ngising deui lah daripada lapor duit aing mending aing kejero deui ngahuleng aing 2 menit 2.000-an ngahuleng aing berarti nyesak 1.000 lumayan 1.000 oh receh ji karena hitutkeun pret 1.000-an bebeakan aing di WC ampun aing ulah pelit sia ka kiai teh ngadidik anak urang jadi bisa ibadah kadituna anak urang jadi ahli ibadah jadi budak anu sok lamun budak geus soleh maaf saha nu kaangkat darajatna saha indung bapana kiai mah guruna teu disebut-sebut ayo si aya budak rajin ka masjid menang ngadidik kiai nu disebut mah anak bapana nu ditanyakeun anak saha eta teh anak si Yuyum si Kodir heeh meuni ku bisa eta ngadidik anak we Kodir Yuyum bekah yang irungna dipuji bisa ngadidik anak nu ngadidik nama Ustadz Iqbal Ustadznya mah nu ngadidik teh disebut-sebut benar bereta kolot ngasih santri pelit ka Ustadz tapi giliran sukses anaknya bisa ibadah indung bapana nu kaangkat derajat tapi ketika aya santri belegug ahlakna goreng nu disebut guruna santri saha sih eta teh ahlakna goblok itu masya Allah berarti goblok santri lain ti guru lain ti bapana da bapana super goblok giliran goblok guruna disalahkeun cek guruna anak aing ge lain kunaon aing jadi kaberod-berod dia ayo diajar euy nyieun jasa kanu geus nyieun jasa ulah pinter ngadaharan jasa batur bae atuh sekali-kali jadi orang baik bagaimana orang yang baik orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain siapa dukung perjuangan para ulama para kiai siap dia masih siap balik siap poho deui pan ka kiai insyaallah doakeun sehingga rampang rezekina amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal lamun lain gara-gara salat asep urang mulia di hadapan Allah mungkin gara-gara puasa Ramadan maaf kualitas puasa Ramadan urang masih jauh tina kasampurnaan bener teh boro-boro nyampe karena kualitas khusus nyampe karena kualitas khusus can bisa puasa urang Ramadan mayoritas urang bikin sasebubar khusus karak nyampe kualitas puasa umum non puasa umum ngan ukur mampu nahan lapar haus doang mata mah temil puasa ceuri temil puasa sungut temil puasa aya aturan sajam di maghrib ngabuburit di jalan lain lolobana maca istighfar maca tasbih lain ngagosip we ngagogoreng tatangga leungit ganjaran ngan ukur menang lapar haus doang pantes cek Nabi kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal abshi disaeutik di golongan umat kaulah di akhir zaman waktu puasa Ramadan hasilna di akhirat ngan ukur menang lapar haus wungkul pahala eueuh sungut lain tadarus keur puasa ngocoblak ngagogoreng batur mata neuleuh maksiat bae keur puasa neulean pingping batur kadang-kadang isuk-isuk puasa sok dipake olahraga lari nyubuh beres sahur beres sholat subuh lari ibu-ibu masya Allah geus awak gede make legging mending nyitak atuh ngaliwatan masjid lari aing keluar sholat nongkrong begitu ngaliwat wow Bo, kenan bo lari kiai lari lari si lari sing sopan eta pakaian kiai ai lari mah kudu ngepres bajuna celanana supaya jojong ngalengkah karena jantung jadi sehat
bacot kitu eta we aing teu ngeunah di papagahan ku ibu-ibu aing malik melotot awak sia lari sehat jantung sia tapi aing nu neuleuna jantung deg-degan atuh neule jubur meuni nyetak astagfirullah hideuleu dosa tadi deuleu aing kumaha ayeuna seimbang aing ngicep sabelah kieu bae ternyata lebih jelas dikieukeun kacau ngan ukur menang lafar wung mata dalam maksiat alhamdulillah kaji akang mah tiap Ramadan ganti lo kalau hati imah sieun batal ganjaran puasa neuleuh orat bikang di luar makana kakak mah di jero imah bae salila puasa diisuk nepi ka magrib hebat kata naon kegiatan kak diisuk nepi ka sore eta di imah tadarus kadang-kadang tadarus kadang-kadang neuleuh TV kok nyeleuh TV kaji Ramadan mana TV ya syiar agama bae ceramah agama Ramadan bae Ramadan acara syiar agama kak kula nyaho hampir kayak kabeh dina TV tiap Ramadan aya ceramah agama tapi aya nu bahaya kak dina TV naon iklan acarana pengajian iklan gift merawat kecantikan kulit anda bening nu budug mah dadak kadeuleu da aing ge normal jelema neuleuh hareupeun teuing mah aing ge molotot ya Allah hand body bitis kana paha kadeul Rexona kadeuleu tapi dah nyerah rambung eta iklan Rexona jang kelek nadi deleukeun hand body jang ping-ping nadi deleukeun Pepsodent jang huntu nadi deleukeun nyerah rambung eta iklan ngan hiji nu teu nyambung teh iklan teh Softtek lebih ka ayeuna aing panasaran kunaon teu dideleukeun atuh aing dianggap budak TK aing neuleuh iklan Softtek Softtek ajol-ajolan kikian maksudna naon eta aing nepi ka mikir berarti Softtek buat awewe bikang anu ajol-ajolan beureunan eta ampun geus ajur benar lamun lain gara-gara puasa Asep mungkin gara-gara haji umrah urang jadi mulia Pak Haji Bu Haji kualitas haji umrah orang masih jauh tidak kasampurnaan bener teh Pak Haji ngerasakeun ceurik teh salat ke di Mekah doang pada hareupeun aya Ka'bah mewek kita haji hareupeun Ka'bah sok tanyakeun ka Pak Haji balik di Mekah datang ke Bunar eta haji salat di Bunar henteu ceurik deui pertanyaannya kemana air matamu Ji beak di Mekah atuh ulah waka ka jero Masjidil Haram aya Ka'bah di luar keneh kok menu kakarak nu sering ya nangis bae kok menu kakarak di Masjidil Haram aing kamari memeh mulu aing umroh keun bae teu nanya ge bisa nyaho jamaah gigireun aing di luar keneh geus dijajarkeun bisa nu tinggalin jamaah rek tawaf di luar haram jajarkeun para ustaz balik ke pembimbing di kontak wah diberi jamaah komplit kaje aki-aki gigireun aing seorang suku nak katinca cekula bah kunaon nangis bae kunaon loba dosa kak ulah ge loba dosa pan rek tobat kan ya geus teh aing kagok ka bimbing ada nu mewek bae aing geus
haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun aing mungkin ngagoak kita pan ieu Masjid Haram teh ieu hanya kali bejaan ku aing jadi ribet anya bimbingna. Ya, siap-siap talbiyah masuk haram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu masuk Allahumma antas salam wa milkas salam. Terus mungkin jero brai Ka'bah kabeh nu marewek jadi jumpling jelema gigireun aing kunaon Kak kunaon Ka'bah biasana nyeuleuh na TV bae na foto eta hareupeun mata laju teu pantes sombong nah tahu rasa tuh berarti jelema hirupna di lembutna sombong begitu neuleuh Ka'bah naon nu pantes disombongkeun jabatan itu sombongkeun maaf jenderal bintang 4 teu dipake eta kedudukan pakaian jenderal bintang teu dipake kal mayit ketika tawaf seperti mayit laki-laki bapak-bapak cuma 2 helai kain ihram putih atas bawah jabatan teu dibawa kunaon di lembur jadi sombong karak naik saeutik geus menguji wauh jeung rakyat nu dihandap bener teh atuh moal naik ka luhur lamun teu dianterkeun nu handap bener teh sing eling ketika cicing di luhur sing inget kan nu dihandap sabab nu dihandap mah ngap kayak saya ngomong ongkos salah tapi bener eta kan di luhur sing inget kanu dihan siapa nu dihanap mah bener ibu engap atuh sia sekali-kali pindah ke luhur aja kan jedog bae engap oge engap atuh lah ngeres pikiran anak euy anu geus menang milih urang mah jojong bae di luhur maka dasi panjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang ngadenge harga naik itu ngapain dah duit ratusan juta tapi ketika ekonomi Indonesia ajur-ajuran acak-acakan harga naik pan rakyat nu dihandap anu eungap mah tadinya aing maksudnya saya kemana wae mikirna hahaha wae sia tadi nu dihandap mah doakan sing saroleh amin sing amanah amin ya Allah ya Rabban naon deui disombongkeun hareupeun Ka'bah maaf harta eueuh nanaonan urang di dieu keur boga apaan sahiji geus mung nanya ka tetangga atuh batur ge nyahueun ka mobil 5 tahunan nangiririt kasih deden kadenge tina belokna ge weis rem ni jejeritan kiri dit cenah bae eta doang mobil aing kitu di sadana mudah-mudahan balik dia lunas terima kasih atas dukungannya sok sia ke Mekah neuleuh mobil harga miliaran jadi taksi Mekah Madinah Camry dipakai ku DPR di Mekah taksi yang naik Camry 2 real lagi selfie na Camry jieun status merek taksi nak foto can kahapus atuh isi naik didinya ya Allah ulah sombong kunaon deh asep ilmu euy asa pangnyahoana kabatur nganggap enteng di papagan ku sahana pun sok tilok narima lah sia budak kemari sore nyaon-naon sia ulah kitu ka sadar masing-masing punya kekurangan sok sanajan bicil ti sahandapeun ai bener mah tarima terus teh ulah sombong ku kakasepan asa paling ganteng ulin sia ke Mekah jadi goreng
Saudi jana rangkung, Turki marah rancung, Libanon marah rodas. Tak aing lamun leumpang di hotel di ditu sok teu pede aing leumpang. Atuh hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Turki mancung aing pesek. Libanon bodas aing geuneuh. Mundur bae sorangan kaburi, sok nu ganteng sia ti hareula bae. Yang diburi sorangan bae, syukuran ya Allah, nuhun sakieu ge bisa ka dieu deui, nuhun Gusti nuhun. Aing ge syukuran mah diubaran hate. Burudul tiburin aing jamaah Afrika negro. Rada kaubaran aing di dinya. Nyeret aing ngahiji jeung negro. Jadi aing nu hurung eta. Ulah sombong geulis saiki sombongeun dengekeun Janopi. Dimas dengekeun Neng, Elis dengekeun Ulin saka Mekah. Jadi goreng Yuyun. Omah Haji dengekeun. Nepi ka Mekah jadi goreng. Nepo bikang Arab Saudi barancung geulis. Libanon mah bening. Takay mun lempang di halaman Masjidil Haram. Sok teureun-eureun jubur aing dicibitan ku pamajikan. Mata udah sih nyeritan bae nyeri Neng ih molotot bae. Oh atuh aing peureum nu geulis katabrak pamajikan molotot tabrak jubur onta. Setega itu kah kau irung aing sakieu-kieu kudu mebes kana liang teh onta. Terlalu ani. Oh, cemburuan pamajikan lama banget tandanya cinta ya iyalah kayak cinta kumaha ini setona ual peuting badak baik asal balik bae ti di ayeuna ieu pasti aing datang jam 2 jam 3 janari ngadenge mobil aing disada udang pamajikan bari kieu mana nu ti si Joni aing kodoknya laju ngomong pas laju molor deui cek aing maksud Allah aing nu ngesang maka dengekeun bapak-bapak lamun hayang dipikan nya dipikir cinta ku pamajikan kumaha doa geuning sia nu matre teh. Ulah munafik si Asep dari Madun ya butuh duit bener deh atau tak kula jauh-jauh cicing sampai ka dieu daripada cicing badi imah dia tuh hulu mikiran lo bahu hulang-hulang sok tahu sih terge pangi jeung aing mitnah ka aing lo bahu hutang nyaho ti mana aing lo bahu hutang hulang-hulang mending liar ka dieu sugan di dieu mah menang doa astagfirullah ieu salah-salakina ieu jelema ieu Ihan baratah aing salakina ih. Engke bubar muludan ece baralik mawa ilmu, kula balik mawa amal. Wah kacau. Bo. Sing narasib bisa haji umrah amin. Ya Allah ya Rabbal, ku barokah Maulidur Rasul ya Allah ya Rabbi. Dulur-dulur Quran wahala di dia guru-guru kula nu can nasib geura nasibkeun. Dina baya jalan rezekina aku Allah sing digampangkeun dimudahkeun amin ya Allah ya Rabbal. Lamun lain gara-gara salat lain gara-gara puasa Ramadan lain gara-gara haji umroh naon nu ngajarikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen jawaban dengan ukur hiji nu ngajarikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Iya gara-gara ayah syafaah Nabi hak umatna syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Saur Rasulullah syafaah kaula dupe masyar hak pikeun umat kaula sing sajelma nu teu percaya moal meunang syafaah. Percaya orang percaya teu sing mareunang syafaahna amin. Ia nu ngajarikeun urang mulia di hadapan Allah umat tu sejen teu meunang dupe masyar ngabring jelema haliwu kabeh nyiaran pertolongan
tergantung amal-amalan masing-masing di dunia. Aliwu jelema udah kusana lumpat ka ditu ka dieu nyiaran pertolongan bring sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon ka dari menta syafaah Nabi Adam. Kumaha jawaban Nabi Adam? Hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Sabab kaula pernah nyieun kakhilafan sehingga ratusan tahun kaulah tobat ke Allah. Ulah ka kaulah kemana kami nyiaran syafaah tuh datang ke Nabi Nuh ngabring ke Nabi Nuh jawaban sarua cek Nabi Nuh hampura kaulah tuh bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon? Kaulah hirup ratusan tahun di dunia dakwah ratusan tahun tapi teu bisa bawa umat Islam anu loba. Bahkan kaulah izin ku Allah anak kaulah teu kabawa iman Kan'an. Geuning datangan tuh Nabi Ibrahim ngabring ka Nabi Ibrahim sarua jawaban anak cek Nabi Ibrahim mampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon? Salilah hirup kaulah pernah ngabohong. Bapak kula tukang nyieunnan patung-patung sesembahan penting-penting eta patung nu leutik diajur-ajurkeun make kampak ku kaulah disesakeun patung hiji nu disalametkeun nu panggedena. Isuk-isuk bapak kula mamarahan ieu saha nu ngajurkeun pangeran-pangeran urang. Kula dirinya tejujur, kula ngabohong. Bah, nu ngajurkeun ieu patung, itu patung panggedena kampakna dina leungeunna keneh. Pernah ngabohong kaula. Izin ku Allah. Mending datangan Nabi Musa. Sarua jawaban Nabi Musa. Kaula izin ku Allah sabab kaula ge pernah nyieun kahilapan. Naon Nabi Musa? Pernah nyieun dosa kaula. Dosa naon? Salilah hirup kaula pernah nyieun dosa, pernah maehan, pernah ngabunuh. Utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula. Kaula izin ku Allah. Mending datangan Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sarua. Kaula izin ku Allah teu bisa nyafaatan anjeun. Izin ku naon Nabi Isa? Pernah kaula aya di dunia loba jelema salah kaprah nganggap kaula sebagai anak Allah. Izin kaula ku Allah. Geus kami ka mana menta syafaah? Nabi Isa nuduhkeun. Tuh, datangan aya jelema nu keur sujud geus kebel sujudna can hudang-hudang. Saha eta? Hiji-hijina Nabi Allah, Rasul Allah paling mulia, suci. Salilah hirupna can pernah ngabohong, salilah hirupna can pernah maksiat, can pernah nyieun dosa, sabab dijaga diraksa kahirupanana langsung ku Allah. Saha? Nabi Muhammad. Inilah pimpinan kita. Subhanallah. Neme Rasul digugahkeun irfa ra'sak gugah anjeun angkat wajah anjeun. Rasul gugah izin Rasulullah ka Allah, ya Allah ya Rabbi izinan kaula pikeun nyafaatan umat kaula. Isfa ngagero Rasul ummati ke di pemasyar saha nu bakal nyamperkeun di hareupeun Rasulullah ke saha nu bakal menang syafaat ti Rasulullah ke. Iya jalma-jalma nu kumpul ayeuna rela 3 jam 4 jam rela pegel biuk di dia gara-gara cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka cinta urang bakal dibalas di pasar urang ke aya di paeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Isfa'lana ya Rasulullah, syafaatan kami sadayana ya Rasulullah. Di painan Rasulullah, disitulah balasan cinta terindah, bisa bertemu dengan orang yang paling kita cintai, yang wajahnya terindah dari seluruh makhluk Allah. Allah menciptakan wajah terindah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad. Wa muhayya kasyamsi, gak dites gue. Wa muhayya kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun garra. Sallu alaihi aja dong. Kita berjanji. Wa muhayyan kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun
Rasul ketika malam-malam ke gua sahabat sampai kaget, ya bulan dacan bijil panon poe geus surup tapi konon di jero gua jadi caang. Ternyata cahaya keluar dari wajahnya Nabi Muhammad. Makanya ada ungkapan Syekh Ja'far, kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembul, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, kau bagaikan cahaya di atas cahaya. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghani, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, kau bagaikan matahari, you are the sun. Anta badarun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. Yang jaga gitu nang ngapalkeun. Kau bagaikan rembulan, kau bagaikan matahari, bahkan di riwayat sahabat naros ka Rasulullah nuju ngariung di majelisna, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan ke kami tentang kejadian kelahiran salira. Rasul senyum, he sahabat, kau lagi nguping ti umi kaula Aminah. Kumaha saur Aminah Gusti? Ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Ummi ningali ketika kaula lahir Mekah keur poek ngadadak caang, bahkan cahaya kaula tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Subhan seuneu majusi nu teu parem-parem ribuan tahun ngadadak parem di malam kelahiran Rasul. Kenapa? Karena nggak kuat nahan cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. 14 tiang istana Kisro Persia di malam kelahiran Rasulullah belah eta tihang-tihang kunaon teu kuat nahan kana cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Subhan Mekah keur poek jadi ca aya di moal gitu. Nu lahir doang gitu aya di moal, moal manggih deui. Cikampek mati balik tetangga kula Ceijang ngalahir ke tengah peuting kencang listrik pes parem kabalik kita maminan nur ilat dulumat kena caang jadi poek hulu orok geus nongtot rek bijil bidan geus kolot eta bidan senior salah ke Ceijah gigireun bidan ngebantuan. Begitu parem listrik poek bidan rumpur rampal dengan anekan hulu orok ngarapa kagigir teuing aya salah ke Ceijah gek salah nyeket bidan kaget salah ke Ceijah ngagoak ya kunaon gara-gara parem listrik hulu orok jadi ngaleutikan salah ke Ceijah gogoakan bu bidan nih geli ya malah hulu orok lain. Nah, atuh ya cek, ieu mah hulu kobra. Lain nyengir sia Iis dengekeun, Susi dengekeun. Dian, Rina dengekeun sia. Ibu-ibu nu baroga anak bikang parawan, awas ya, hati-hati. Ulah cenah liar peuting teuing. Aya loba oraila liar tengah peuting. Sekali macok, ih bareuna kebel. Kadang-kadang indungan sok ngabebaskeun ya. Beda nu apel kabogoh anak namuan ninja kajebak sia nopi. Eta ninja lain anu kabogoh sia lain menang nginjem ti babaturan anak. Beri mau jingjingan kresek. Balanya martabak endog jang nyogok mitoha. Lebih ka imah kabogoh na eta indungna ngagoa kaceng jeung saka dieu sorangan mah
seneng geus nangguan tita tadi. Oh panyiaran lah martabak endog seneng SMS cenah mah ya martabak endog nya kula nyiaran lah tadi di jalan ayam mah ih calon mantu teladan. Mak seneng ek dibawa ulin heula ku kula nya atuh los bae bebas. Anak nabi kang naik kana motor ninja diburi kan nonggeng. Dinu poek di rem ngadadak modus dengekeun susi lamun sia dibonceng diburi ku kabawa sia di poek di rem itulah modus naon sunyoto susu nyondol na tonggong eta ajul sia. Akhirnya apa yang terjadi? Maaf indungna jojong di imah martabak njikat martabak endog anak bikang parawana dinu poek keur di endogan. Parawan kudu eling ieu zaman geus guling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sabeuting ngucing-ngucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak tatangga kiai kabagean walirang bau belerang satu makan nangka semua kena getahnya. Lamun di hiji mah anu jinah teu digerebeg teu diusir maaf 40 suhunan ka kulon kawetan ka kilur ka karir kabeh kabagian dosana. Pantas ketika Allah nurunkan musibah kabeh kabage begitu datang bencana kabeh kabage manuzila balaun illa bidunub moal turun musibah kecuali nu ngondang sanu ngondang eta musibah jelema anu geus jojong nyarieun dosa wala rufi'a balaun illa bitaubah moal leungit musibah kecuali dibentengan ku jalma-jalma anu tararobat ka Gusti Allah. Geus datang teguran kabeh kabage tak salah kaprah jelema dielingan ku ustad ngalawan masing-masing tad doang lu teu butuh bae sia ku ustad butuh teu aya nu paeh mah ustad di siaran bener teu nu ngamandian mayit ustad nu ngaboehan nu ngadoakeun nu nyolatan nu ngagotong olol siarek nyiksa ustad atuh nu ngagotong salaki sia ih nu digotong astagfirullah nah kanyawan ku aing dendam deui jelema ka ustad nu ngagali kubur perkosa ku sia sekalian nyiksa sia ka ustad nu dikubur kawalat sia ustad mah ulah wa kamaot kalak gering ripu sarerea hok sia mun anu pae ustad gering udah bisa kamandian beraku mayit dilelep-lelep kakula leuh mun anakna sugih cek anakna daripada bangke abah bau oh kamandian teken kana mobil mana steam mayit di steam sakalian ke man heula make rinso seuseuh huluna seuseuh giles goblok sia butuh teu ustad butuh dah butuh tapi acuh sia doakeun para asatid sing paranjang umur amin kula mah hariwang sababena nyiaran penggantina susah para ulama teh sabab percetakan ulama nu ngaranna pasantren anu geus mulai kurang peminat-peminatna ulawa ka pasantren budak ngaji Quran belajar tuturutan alif-alifan Fatihah di imah kiai maghrib nepi ka isya asar nepi ka maghrib contoh karak naik kelas 4 kelas 5 SD geus eureun ngaji budak ayeuna ku inu bapana diantep gen bodoh bae eta budak da inuna jojong main medsos bapana jojong nyetel TV anakna teu ngaji anakna teu salat maghrib diantepkeun bae
mangga resiko tarima di dunia kene ulah waka di akhirat. Eta budak bodoh diantep ke indung bapana jauh tina agama, di akhirat bakal ngagusur indung bapana ka neraka, di dunia bakal karasa akibat nanti heula. Naon loba ayeuna kabejakeun indung bapa nyeri hate ku anak-anakna. Geus mulai nyeri hate kolot ayeuna ku anak. Akhlak geus laleungit budak ayeuna. Beda jeung baheula didikan agama ti leuletik. Tata krama sopan santun budak hebat baheula. Rek ngaliwatan indung bapa dodongkoan ti kajauhan, ma bah kula rek ngaliwat, ma bah geser heula diukna bisi kadupak. Bebeja. Anak urang kitu teu ngaliwat ayeuna. Teu deuleuhan budak kana mah indungna jajalan main sere teh peka nyungsem teh ulah. Bapa dengan cepat di tengah himah dilengkahan. Siak gua tuleng. Ngelengkah kagok mincak beuheung bapana ngek. Anak juri juga eta. Terus nincak beuheung bapana lain main tampura molotok bokap sih bokap teu nyambung tolong geus nyatu jeung teri kena sungut bijil bokap terojol indungna ih nyokap datang indungna nyokep terojol akina ih nyakop teuing eta bahasa juri di mana eta loba kolot nyeri hate kuan anak hayang menang syafaah nabi hayang teu birrul walidain stempelna umat Islam akhir zaman nu bakal menang syafaah nabi stempelna birrul walidain jelema anu sok nyieun kahadean ka indung bapa anak nu saroleh anu sok ngamuliakeun indung bapa ye hasilna ya beres muludan sing jadi saroleh amin ulah saralah wae kudu soleh senangkan hati indung bapa ulah nyieun ka nyeri hatian indung bapa ulah hati-hati ceng ku zaman ayeuna neng geus sakumaha hirup sia berkah hirup sia sugih harta melimpah ruah maaf lamun dibuktikan ku Allah ditakdirkan sia usaha sukses maju duit nepi ka triliunan bahkan kumpulkan harta sia ceng sadunya buat mayar jasa indung bapa moal kabayar indung bapa narohkeun nyawa ngabelan anak bener pantes aya paribasa kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa tidak ada batasnya betul entong harta tong tenaga tong pikiran nyawa dikorbankan ku indung bapa demi anak bener tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan ai jalan aya buntuna lamun indung bapa rek barang bere ka anak teu loba pikiran ulah harta ulah tenaga dunia kabeh jang anak aing nyawa wae ditarohkeun bener bu tapi giliran anak rek barang berek ka indung bapa wae mikirna 7 kuriling kadalapan modal eta budak mikir heula sieun badag teuing sieun gede teuing sieun loba teuing rek barang berek ka indung bapa mikirna sababaraha poe tapi indung bapa ketika dipenta mah butuh ieu geus tong loba pikiran harta aing harta sia ketika indung bapa beunghar anak jadi raja bener sabab harta indung bapa milik anak tapi giliran anak sugih indung bapa jadi babu jadi bujang lo anu gitu cilaka sia ameh mikir balik muludan jadi saroleh ka indung bapana sababna loba kolot nyeri hate ku anak SMA jasa komo kana jadi indung berat ku hikmahna maulid nabi tepan ayah hikmah diantarana hikmah maulid nabi naon Asep derajat awewe diangkat ku Rasulullah 3 tingkat di atas bapak pak ulah coba-coba nganyerikeun hati awewe pamajikan ulah dinyerikeun cicing salaki si aluak liuk cicing sakumaha sugihna salakina moal mampu mayar jasa pamajikan cicing sabab pamajikan boga jasa teu bisa dibayar ku salaki cicing ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi mun anakna 20 aing bulak balik bae lagu didinya menyusui mengasuh dan merawat
lalu membesarkan putra putrimu ibu. Karena anak qasidah tanya belum melin qasidah non kitimpring non bikang ibu-ibu lumayan nanti olah baru lo digaloden baheula yang sok lalajo ke leutik. Nah kalau jadul eueuh variasi kitu bae timik-timik anggeus pak brum brum pak brum pak brum brum pak brum kitu we pak brum brum pak brum. Di lagu ti jauh tiadana yadana dan brum pak brum aing wau hayang nu nyanyi nabi itoh eta kejarengan biaya. Lagu kedua Hamawi gini Hamawi ya mis baheula eta lagu favorit aing baheula teh. Leungit ketimpring datang we rebana mulai aya kasidah rebana gaul aya variasi pukulan cerak jering 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 ding 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 cerak jering 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 ding 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 tak ding 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 tak ding 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 tak ding tak ding 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 tak ding 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 tak ding 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 tak ding 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 tak ding ding empat poe aing latihan eta mereka muncrat aing nakol leungit rebana datang Cirawis. Hah? Oh mak geus kolot di dieu mah nya mak rawis alat leutik baru leudeung budak santri di imah latihan geus daek-daek nakol nih tang-tang kemana-mana kadenge opak kadenge teh kitu opak ai gemblong opak emping ngecucur eta ngareuneuhan bo gas balik lagi ibu boga jasa tuh bisa dibayar ku salah naon hiji men head cenah lamun ibu keur head jengjang menyuka hamilan sok head micenan betih kotor sabulan sakali bener tuh bahasa agamana head bahasa nasionalna men bahasa Sundana naon di dieu hah halangan atau absen baik sih ya kotoran empel aneh bahasa anak itu gitu karseban bahasa Sundana karseban halangan bongkar penghalangan itu dibaut bahasa Sundana naon karseban bahasa Jawarana sebrewok utah getih atau iya si botak jadi merana cenah lamun keur men ibu keur head eta sok nyeri awak bener teh urang bapak-bapak ngarasakeun teu Pak hayang terima bersih bae urang atuh cek ibu-ibu teh adil nu men awewe lalaki henteu justru adil ketika ibu men ibadah mahdoh diliburkeun Allahu akbar memeh adzan lohor 5 menit sebelum adzan zuhur ibu men begitu waktuna adzan lohor ibu molor bablas nepi ka isya eta molor cek salakina dosa si atuh salat sorry kak men bulan Ramadan puasa leuleuh salakina mah kokoloyongan bae lapar asup ka kamar pamajikan keur nyatu cek salakina kanyahoan sia ku aing teu puasa sia dosa sorry kak men kakak teu percaya deuleu heuh jang barang bukti eta berarti lamun salaki ibu tilok sholat tilok puasa Ramadan berarti salaki ibu eker kumaha cara penanggulangan anak gampang sok tek urut ibu wewelkeun kana sumut salaki sia tilok sholat hakam sok tek aing ku sia kepalang dua jasa ibu tuh bisa dibayar ku salaki hamil coba geus 8 bulan doang mau drum band mereka mana bener tuh bu molor teh jojong ibu guling gasahan bener salah cuma kerek tibra ibu guling gasahan beuteung 8 bulan yang ngigir bae molor asa keplok pegel
nang puban dan sin mejret nang karak bae curiga sin anu teh tarekelan deui da salakina terkenal juara dunia juara 1 panjat pinang da ieu para juara unggul anu hadirnya juara panjat pinang berat teu bisa mayar mana teh teu bisa dibayar ku salaki ngalahir pan ngajuru teh juruna maot narohkeun nyawa. Menurut ilmu kebidanan setiap ibu melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat saraf kecil putus taruhannya nyawa. Maka peneliti dunia siapa orang yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu. Namun buktina sabab ibu berani menghadapi kematian. Namun ibu boga anak tilu berarti geus 3 kali narohkeun nyawa. Sabab setiap melahirkan anak taruhannya nyawa. Pantas disebut pemberani ibu-ibu sabab ibu-ibu eueuh nu kapok. Atuh bukti loh anak luka hiji karak ngorondang indung geus utah deui kunaon ibu kaseureud kaseureud bangbung brewok eta ih najis jahat eta bang pandurang apa teh ngarasakeun pamajikan mah di kamar jeung bidan ngajenkeun orok pan salakina mah di luar ini nyotan jinggo dari bidan ada lagi pamajikan mah cek bidan Aisyah salakina nya bu bidan sampeurkeun pamajikan geus eueuh tanaga geus beak karak salakina nya ka jero nyai sabar nyai hajeun-hajeunkeun nyeri teu kuat ka sabar tawakal ka Allah geus banget nyeri ka hajeunkeun itu hulu budak geus nongtot ayo hajeun-hajeunkeun kaluarkeun tanagana geus teu boga tanaga ka jeung kakak bareng ayo ame tanaga baru hayo 1 2 3 ayo pan salakina ti heula ngajuru bidan kaget ya orok bau naon si goblok modal amit-amit najis geus pataluk lah geus pak ngelebos moal bisa mayar ti heula salakina ngajuru orokna teh langsung renang bae iya amit-amit mana deh jasa pemajikan teu bisa bayar ku salaki asi air susu ibu unggul bisa ngarepehkeun orok ibu jeung bapak dahar na meja makan orok di ayunan ceurik ku bapana di pangku malah jejeritan eta orok da bapana alal bapana mah molor teu kaur nyatu ngeganggu wae indung teu tega kadikeun kakak dahar mah dahar bae keun budak kukula ka dieu di pakuku indung mah repeh cek indung si raja si kasep anak mama dikumalkeun ku abah abah sia mah galak jurig teta orok indung bisa ngajawab nyahueun orok eta bapana jurig repeh ku indungna mah naon sababna stop kontak orok aya di indung indung ngaluarkeun jurus kodok burial lol orok langsung ngegel repeh penting hayang sare tibra teu bisa indung boga orok bener salaki make rep diburian ibu indung nu nyaring keluar jurus kodok burial lol repeh deui cek indungna bari nyusuan aing molor deui karak 5 menit hudang deui anu oan hiji deui gede sorana teh najis bijilna tiburiun indungna di deuleu orok jabri roroesan najis minta jatah meureun jatah preman hebat ibu 3 tingkat derajat diangkat sabab ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salah tapi ibu ulah sombong sabab di akhirat normal ibu mung ka neraka hayang ka sementara Rasulullah geus nitipkeun kunci pantos surga pikeun ibu-ibu aya dina leungeun salaki
Oh itu ini molototan kayaknya. Oh dendam awas ya. Hayang ka surga ieu hayang. Geura penta kuncina. Siti Asma binti Umais radhiyallahu anha naros ka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, lamun kami kaum ibu hayang ka surga aya carana, aya. Carana kumaha? Atuh geura penta bae kunci pantok surgana. Disalaki. Cara mentana kumaha? Hiji, sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa, ulah cerewet. Bahasa kudu rendah di mana ngobrol jeung salaki. Makana Aisyah Siti Khadijah radhiyallahu anhuma jadi contoh. Mun ngobrol jeung Rasulullah rendah suarana. Ibu gitu teu? Terserah Bapak. Tek nekat nyiaran deui heuh berarti jeung aing bareng. Awas rendahkeun suara. Hasil mulu. Dan nu kadua sok tungkul santun di mana ngobrol jeung salaki ulah neuleug tangga kieu bae. Makana praktekkeun ke ku ibu balik muludan bapak nu ngetes ke balik di imah nyai ka dieu aya naon sih nah cek bapak hasil muludan yes. Lain nyai lamun teu capek ieu kakak memesar teh hayang ngopi pang seduhkeun kopi heula nya. Oh. Kopina rasa cinta apa rasa rindu? Cek bapak. Kopina rasa sia. Maka ibu ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun ka abah. Geus tamat jadi. Tilu senangkeun hate salaki ku dandanan. Osok dandan. Sok ka mana? Ka ondangan, ka pasar, babak belur, pabrik cat paradina kana beungeut kabeh. Giliran molor malam Jumat jeung salaki. Salakina balik salat Isya, gegeuraan balik ka kamar, begitu asup muringkak bulu punduk. Ah, teh nu ngajepat nalur kasur, buukur wagrewig teu nyisiran-nyisiran acan. Tali kutang pegat sabelah salakina asup ka kamar inna lillahi wa inna ilaihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ya sorry guys saya penampakan terus pak cekek nu kitu mah pak lah majikan teu bisa dangdan hareupeun salaki manggil asupkeun kana kulkas atuh sia mah ka pasar nu meunang mah tukang ojek salaki nah kabagian bukelek di bukelek. Terakhir sanu bakal menang syafaat jalema anu rajin ngabersihan hate. Yuk hate orang bersihan supaya doa jeung sholawat orang nyampe ke Allah nyampe ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan emang manfaatna. Ampura tadi jam 10 kurang seperempat setengah 11 jam 12 beres kula kejauhan. Ampura hayang naik nama tadi ai kapentingan ting sok teu kuat awak tanggal hiji mulut kula digeder ya awak keun bae tinanya oge isukan ka Garut alhamdulillah 2 poe di Garut isukan beureunan tah 2 panggung muludan keneh malam Minggu malam Sabtu malam Senin Selasa malam Jumatna Kalimantan Barat lamun aya ngondang ya mamolor bae jangan aing ka Kalimantan nu wow ngadon nyasar aing di ditu mending molor ka mana cere ka mana eta baralik oh aing can beres lu balik ti heula can ditutup doa salakina isukan karawi deui sia ya oh itu dari yuk deui sieun orang doa bae Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا شأن رسول الله أجمعين من الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق لأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.